Fajar Alif Arianto di kelas 11 IPA 3. Jadi abdi bade ngadugikeun diantara anu judulna pentingna ngalestarikeun budaya Sunda di kalangan remaja. Puji sareng syukur ti payun mangga urang ngaturkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kanikmatan ka urang sadayana dugi tiasa kumpul di tempat ieu ngajalin silaturahmi. Sholawat serta salam mangga urang panjatkeun ka junjungan alam Nabi Patungtung anu parantos masihan cahaya keimanan ka para umatna nyaeta Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin anu ku sim abdi dipika hormat, di ieu kesempatan sim abdi bade nyuhunkeun heula hapunten. Sim abdi bade ngadugikeun heula pidato atawa biantara anu judulna pentingna ngalestarikeun budaya Sunda di kalangan remaja. Para warga anu ku sim abdi dipika hormat, sakumaha anu kuninga urang sadayana di zaman sapertos ayeuna di mana loba budaya asing anu datangna ti luar anu asup ka lingkungan masyarakat urang ulah nyampe ngajadikeun budaya Sunda jadi lemah di lemburna sorangan nyaeta Jawa Barat. Tukituna urang sadayana utamina nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngalestarikeun budaya Sunda khususna budaya Sundana. Tujuanna tang teu wae supados ngahan tujuanna tang teu wae supados ngamontas hiji tujuan supados budaya Sunda teh ulah leungit. Rupina sakitu wae kapisangkeun nedah hapunten kasadayana bilih dina cariosan sim abdi anu nembe didugikeun seueur kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.